Halo rerencangan Westa. Assalamualaikum. Abdi teh Ali Syahila. Ayeuna abdi bade ngadamel video ngeunaan cara midamel cireng kalawan bahan-bahan anu aya di imah. Oh iya, sate acan ka videona abdi hoyong mikeun informasi sakedik ngeunaan naon eta cireng teh. Cireng teh singgetan ti isa goreng. Nalika Sunda kanggo tipung kanji goreng, mangrupa leueutan hampang anu bersumber ti wewengkon Sunda anu didamel wangun kalawan padikan ngagoreng campuran adonan anu berbahan utami tipung kanji atawa tapioka. Leueutan hampang ieu populer pisan di wewengkon Sunda sarta diical dina bermacam wangun sarta variasi rasa. Di handap ieu nyaeta bahan-bahan anu perlu disiapkeun. Aya tipung aci 250 gram, cai 100 ml, daun bawang anu tos dirajang, garam 1 sendok teh, penyedap rasa 3 sendok teh, 3 siung bawang bodas anu ditos dihaluskan. Step kahiji, ngasupkeun cai ka jero panci. Saterusna urang asupkeun kaldu bubuk, garam, sarta bawang bodas anu tos dihaluskeun. Urang golo ti heula sakedap. Saterusna urang ngasupkeun 2 sendok tipung aci. Masak sadayana bahan ieu dugi ngagolak sarta mangental. Ulah hilap asupkeun daun bawangna. Lamun atos mengental, diamkan deui luhur di kompor. Antos supandos henteu panas teuing. Urang asupkeun adonan anu mengental ka jero tipung sagu. Galo adonan ngagunakeun spatula. Kaliwat diaduk ulah dugi kalis. Bantun adonanna saeutik kaliwat urang wangun cirengna nuju selera. Cireng oga siap kanggo urang goreng. Ngasupkeun lisah ka jero panci kaliwat anu tos dugi panas. Kaliwat urang ngasupkeun cirengna. Lamun atos mata, urang tiasa ngasupkeun cireng ka wadah anu tos disiapkeun. Salanjutnya, abdi made midamel saos cocolan cirengna. Bahanna yaktos 3 sendok saos lada, 3 sendok kecap amis, 1 sendok bon cabe, serta cai sacukupnya.
Galo dugi marata. Sajikan cireng kalawan saus anu tos urang kanggo tadi. Cireng oge siap kanggo urang nikmati. Hayu atur rencangan-rencangan urang ngelestarikeun leutan khas wewengkon. Margi leutan khas wewengkon oge tiasa diinovasi rasana. Sapartos urang tiasa tambahkan keju supados rasana oge beuki raos sarta henteu eleh saing kalawan leutan internasional. Sakitu video ti abdi, hatur nuhun.